Yai da bitik itu akan ketesangan tanggung jawab tina mangsa nu bakal dungkap. Akibat nu bakal kapayuna nu bakal langkung peureuss ancaman teu tipati nu cicing pat negara. Waduh. Kumaha parantos kieu? Bade nawis mah mati asa rai. Bade nawis mah sakali mati asa tetep mati asa. Upami saira teh nawis tingali ieu pansarobah anu bakal mungkas riwayat salira. Dina rasan dia Kresna galihna parantos tingali kalian nyawang kana alam nu bakal datang kumaha upami si Kresna ajal pati diterasan di tengah karaton ku Arjuna. Bakal jadi sabeuwir hiji masyarakat tiap-tiap aya reaksi teh aya tiap-tiap aya aksi teu tunap tina reaksi. Kresna menggalih ari di Subadanan Ranawis ieu teh bakal timur ku kala. Upami teu di Subadanan akibatna Arjuna bakat teh ganu gajanga. Dina rasan dieu Kresna milari jalan kanggo ngahinarkeun ieu katangtosan. Ngandika. Parmenara, goblon. Eueuh deui jalan lintang ti kudu ngajati karaton lamun kieu jadi. Berapa? Goblon. Berapa? Goblon. Coba menta supaya keluar. Bukakeun lawang. Tukang anu blasna ka Patamanan langsung menuju ka kota tukang, urang langsung lumpat. Sababnya teh goreng patut lamun seuk akang paeh di karaton ditugal jang aku Arjuna. Oh timalan mangan bade nawis mah sobi teu nawis putus riwayat salira. Yai, moal tiasa dipaehan ku kaula. Aduh, Yai hayu lubat. Yai. Waduh, lubat. Lubat. Aduh. Itu ngantunkeun karaton nu lumpat nganggo jalan pungkur. Amuing atuh saya nama mulih baik kaulan ieu teh parantos kasawang ku Jsim abdi memang dawuhanna teh telepat ieu teh kitu kaulan. Kakang Semar, ieu Jsim abdi nungguan di karaton kan kaula deuk ngaperiksi Kresna. Aya sana mah ulah nun ulah jiga naon dampa Gusti ngudag-ngudag Gusti Batara nu upami seug pecah dampa Gusti sareng Gusti Batara kumaha jantena reaksi umum. Ulah pipiliweun kakang nu ulah pipiliweun Kresna nafjan lumpat ka luhur ka langit ping pitu kana kasata pertala diberi ku kaula Kresna amuing ujang tuluy diberi kucu ai dewek teu milu kumaha ya jadi nasu. Ai dewek milu lumpat tanaga eueuh jiga naon aing aki-aki lulumpatan ujang. Ih jeung inget ka inung barudak deui ucu. Nah naon atuh ka hayangna inung si lain tepi ka ngabaleng geus sabulan ka aing teh teu nanya teh naon. Ay itu geus jauh ujang dek milu aing ujang. Benar Kresna, dipun kuberikan atuh. Bare dipasihkeun mah kaweningan galih pikeun nana tangan. Yai ampun yai. Kresna kaseret dina swijit sanir kai. Widi saliran neken nuhun teu widi alamat putus riwayat. Jadi sing emut ai. Aduh. Widi mah aduh. Sing emut ai aduh. Aduh. Aduh aku jeung lagi aduh. Negara. Kenapa tuh? Ya. Kadiparan itu tingali Gusti Batara Kresna dipun bebrik dening Gusti Arjuna batu. Naon sabab? Teuing teh mana itu. Waduh.
Sinalena Kresna sakaluarna ti karaton metu alas maning alas diberi kasatengaking alas wanawasa mapajung krang nuluwang nalung ti pasir lungkawi nete akar mingjangkar nu kayakinana dina mangsa lepat jalan Kresna ka kiwa Arjuna ka katuhu netelakeun Kresna parantos tingali Padmanegara lan Udawa lumpatna ka paliti kiwa Yai Harya kuluan kades Arjuna jalan ka katuhu urang badami letik dina masayana pikeun ngungkulan nya persoalan nuhun ninggit dateuh seni kahunyuk simana ya kali diri dina tangka kai anu sase sarta bumi wah tubah Sadayan kamana lumpatna Arjuna kabelah katuh sase kurang badami leutik kurang nyungsi jalan pikiran ieu persoalan kumaha cara pikeun ngungkulan Arjuna ketika kitu laku sadayan Ya wis kena dihimpin asti kersayang tumampara mapa payah ingkang kenalaralin Sinalena Kresna ayati satengahing alas wanawasa biasanya muni tina udagan Arjuna ingkang saweg ngapal pusaka Pancroba ngandika jadi ulun Yai Harya gauti malan di mana Udawa ditugaskeun ku kaula teh kanggo nyaling kerwa di karaton syukur mangga
kumaha ieu teh parantos kieu eueuh di jalan sangkan saena herang lautna beunang pikeun ngahinarkeun ieu persoalan komo lamun seug akan paeh di tengahing karaton guyang getih di tugal jangka ku Arjuna moal teu eur-eur masyarakat naon soal Kresna dipaehan ku Arjuna naon alasan Kresna dirogahala ku Arjuna kalau dia bakal genjreng masyarakat lain bae masyarakat nu bakal oyak tapi dunya bakal genjreng gaya lepat anu kantos bakal kitu jantenna ya eueuh di jalan lintang ti kudu make jalan nyaniwara urang nangan jalan anu lemes sangkan bisa ngakontak nah kita Arjuna teh teu eling atawa kumaha ieu ya beti kitu teh ieu deui we Kakang Semar kawasana sepuh daya pangwagelna jiga nama ieu teh menang palotot ti Arjuna duka kabusan leueur duka kumaha teh aki-aki teh nya ya duka di pasihan sabun duka kumaha nu loba dieu eueuh di jalan lintang ti kudu make cara politik anu bisa ngahasilkeun persoalan sabab akang teh deudeuh kana nasibna Raja Yudhistira tapi ka Arjuna henteu merentih menta piubareun satara syariat ka kaula naon piubareunna Yudhistira jigana teh lanceuk gering kepala negara katibanan ku wabah teh asa bungah katemuna kalah karepna hayang jadi raja pikeun ngislenan Raja Yudhistira yang kasempeutan mawikeun ieu nu jadi soal wayahna akang bakal nitipkeun wujud istilahna sarang kabutut anu tangtu akang bakal misahkeun raga badak jeung raga lemut akang bakal nyingkirkeun dengan baju kenca katuhun sacara nyaniwara di antarana bakal misahkeun hirup anu hirup jeung kahirupan nyungsi istilahna para resi nyusul saur para empunu tangtu aya keca para pujangan urang nyungsi anu sakti dina diri anu gagah dina awak ku pelantaraan ilmu anu tangtu cek istilah pujangan samping tinun tetuntungan diketek ke dipihana putri gelis gagaweran sapetang taranyarita amis buri ku taraseri memeh ini geus datang di mana lempang sok tiheula nangtukeun nasib lunglum nangan kawuna daud timalan loba dieu lintang ti nu hirup jeung hirup anu bakal nangtukeun nasib nyungsi ngahinarkeun kana kejadian-kejadian ieu persoalan ayeuna akang ngitipkeun wujud sakupama akang di mana masa geus nangkarap baeud sining wujud akang bakal nangtukeun nasib upama seuk nanyakeun Arjuna sana meureun kunaon Kresna bejakeun maot we kitu nya waduh sana meureun kunaon maotna dilantarankeun ti Kudawat kana akar labuh ieu teh pikiran sareng telangkung di udag-udagna ku Arjuna menjadi soal sarta akang bakal ngakukeun dulur saguruna Kresna ti pasantren Utrayana Gopa sawarina akang bakal nyingkikeun leungeun baju bela kanu jadi dulur saguru akang bakal ngawarah kana laku lampah Arjuna tepi ka pelbah kumaha itikadna dina jero nangtukeun nasib menta tawisan menta tanda tangan jaka uli dateng Sri Kahonyuk Sumanganu cobi atuh akang bakal ninggalkeun kurungan kade ieu teh sing ati-ati sing bisa dibawa nyaniwara sok homo lamun seug bisa mah Padmanegara nyieun ceurik dadakan ngaluarkeun Cipanon manghaneukeun dilantarankeun ditinggalkeun paeh bakal mangga nu sakitu teu da mangga lajeng sinarana Kresna dipun pangkun dening Padmanegara meremkeun sosana saharita istilah narap sidak kapsinukuh tunggal mateni babahanan
catur dia catur nyata ning opat dia angen-angen silokana amunta amin tuk mutangke amunta menta kanu kagunganana amin tu nutup lakun opat soca dikantunkeun awasna cepi dikantunkeun ranguna pangamung dikantunkeun angse lame dikantunkeun lisan lami-lami kresna ngantunkeun napas medatina salira cahaya girang gumilang nu taya kinggana opat warna diantawisna beureum bodas koneng hideung eta cahaya ngawujud banusan satria pinilih tanding perteng tangganang nu taya hingana eueuh dewa kamajaya lumungsur ti kahyangan ngandung pamor anu pinuh ku ilmu jemar ku panalar sakitu katang muncul tina gua gerbang utang percaya sekarang wawawan nur cahaya sekarang wawan nasek aji dana-dana ya wajah makin terbatas nur cahaya sekarang wawan nasek aji dana-dana wajah pinah terbatas satria ingkang pinilih tanding wajah bermerah mapana tina gua gerbang kresna muncul cahaya gilang gumilang anu cahaya hingga anak pamur milik dewa lumungsur ti kayangan ngandika jadi ya amuing saha ieu teh naon saha waduh coba tempat akan geus kosong saya naon-naon wujud geus nang karabaheun saya akan eusina coba wah nabat asap kekanyahoan giri usilan tanpa paingan giri nyata na gunung lusit cacing paingan nyata tersangka barantos ieu teh kumaha wayahna di mana Jol Arjuna kudu bisa nyen ceri cadakan bejakeun akang teh maot dilantaran teu diudak-udak wah mangga kumaha ieu dina perbaseuri ieu nah aku ciduh wae panon gitu ya atau aku bawang beureum di ulas ales tuan tepi ka ngucur wae panon gahenya mangga Iwang kira ayeuna akang lain kresna tapi ngaran akang teh Batara Dewa Sanga. Ya anu. Ngaran akang teh lain kresna tapi ngaran akang teh Batara Dewa Sanga. Batara Dewa Sanga. Kayak dupi ieu teh ngandung hartos. Atuh pugu. Dupi hartosna teh naon? Ai Batara eta hartosna teh pinter. Batara pinter. Batara pinter. Dupi dewa. Ai dewa eta teh dewek. Atau kuringna nu bakal ngalakonkeun nu najis si manutang tuh dupi sanga ai sanga eta hartina salapan aya istilah salapan ka 10 tunggal awas ninggalkeun panonna dengena ceuli ninggalkeun ceuli ambeuna ninggalkeun irung lisan ninggalkeun bibirna kitu katangtuanana jadi salapan ka 10 tunggal di antarana panon ninggalkeun awas irung ninggalkeun ambe 2 3 ceuli ninggalkeun denge 4 bibir ninggalkeun lisan 5 ditinggalkeun obahna leungeun 6 suku ditinggalkeun lengkakna 7 ati ditinggalkeun elingna 8 utek ditinggalkeun pikiranana
salapan hirup ninggalkeun wujudna salapan rasa ninggalkeun saraf jeung urat ka 10 hirup ninggalkeun wujudna wah gitu muga-muga we Arjuna bakal digupai ku akang ku satara batin sing bisa datang ka ieu tempat ya muga-muga bae Arjuna coba minta supaya datang tina tujuan anjeun ka katuhun minta mengko ka pasti kita sapratane pun Arjuna kairing dening Luras Semar Badalaya Kakang Semar iya nu itu geuning ngajentuh Kakang Arjuna Kresna daek nanatangan nuhun teu daek nanatangan alamat putus wae Arjuna coba maju Arjuna sahaya bisi teh nyaho kaula Batara Dewa Sanga Batara Dewa Sanga kunaon ieu si Kresna coba kaula teh patepung jeung Parmanegara anu keur ngagugulung nglayonna Kresna nah kunaon cenah Kresna teh geus maot ti kudawat ka akar labuh dilantarankeun di udag-udag ku Arjuna anjeun Arjuna teh bisa jadi kita si Kresna teh ucing-ucingan apa nyaniwara Yanes nyaniwara nu cobi tingali parantos daya nafas parantos daya supaya nu mesti kudawat kana akar nu asa kurang kepercayaan ai anjeun naonana bisi teh nyaho kaula teh dulur saguruna Kresna ti Utrayana Gopa geuning kaula kakarak apal ayeuna atuh memang kaula teh salirana ngaji ki pasantren ngaran anjeun saha ngaran kaula